Sebut sayang ke orang bule. What do you mean dear? Sebetulnya aing ieu ini bokannya ieu. Bule ada ka Indonesia ge. Lalaki seteh teh. Pangis telepon aja aing beuneunan. Pan bisa wae mun zaman ayeuna mah pakai mic suara awewe. Awewe. Oh, awewe di mana? Orang ieu orang hutan. mana teh? Mana orang hutan? On Tunisia. Oh, gigireun Turki eta mah. Oh. Gigireun. Laki awewe. Apa bisa wae seteh jadi lalaki? Bisa wae. Kurang oge bisa tah suara. Depan pice kehead gieu. Bisa wae poster. Goblok suganan. Poster bibina di liangan. Lalaki nu ngomongna Edan. Set mah di bejaan teh. Urang mah karunya urang mah sebagai awewe ieu orang Tunisia teh itu balituan Amerika. Belum Turki. Lah ditu eta mah ulah percaya beng seteh ulah itu sama sirik aing menangkeun kabogoh bule teh beuh sirik cenah bejaan teh bule aing mah majikanna ge mun geus kieu tuh ngaranna ge roda wardor ngaranna ge sia wah aya aing menang bule aing mah bule streng ngaranna ge roda war non tuh war naon geura bagus ngomong bahasa Inggris mah ulah make war lah ngomong we eta roda naon teh rodawan sia mah aing bule pokona ge bule aing mah bule streng